Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Salwa Samrotul Puadati kelas 8. Abi di dieu bade macakeun novel Budak Teuneung. Judul novel Budak Teuneung. Pengarangna Samsudi, penerbitna Bandung PT Kiblat Buku Utama. Tahun munggaran diterbitkeunana 2018. Saurang budak yatim Siwarji ngaranna. Manehna umur kurang leuwih 11 tahun. Manehna nempatan hiji imah leutik anu geus reyot. Sanajan maranehna hirup dina kamiskinan, Ibu Warji sok nasehatan si Warji ame jadi anak anu jujur, panyabar, mika hapunten sarta daek ngelehan kur nyiptakeun kahadean. Si Warji mineng menang perlakuan anu kirang hade kulantaran manehna lain anak jelema beunghar. Dina hiji sabot, Warji bisa nulungan Asep Onon, anak lurah anu ti kusru ka Sumur Garing. Minangka tanda hatur nuhun pertolongan Warji, saprak eta Warji jadi sobat Asep Onon jeung diangkat jadi tukang ngangon munding ku palurah. Sanggeus mang tahun-tahun Warji hirup nuturkeun palurah, manehna diangkat jadi pagawe desa. Sedengkeun si Begu sareng si Utun jadi penjahat. Sakitu anu tiasa didugikeun ku Sim Kuring, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.